Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdil qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana wa istanabal harama fihi wal buhtanu radiya anhu ar-rahman wa aujabalahu dinanu al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salamna urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakilah tukatantun karejangkeun keluarga para sahabatna kali kalian muslimin urang sadayana. Amin ya Allah. Para alimingan sadayana, alhamdulillah urang sadayana dina ieu waktos biasa ngalaksanakeun kewajiban. Sok sanaos diguyur hujan oge diguyur urada lapar. Mudah-mudahan sumpingna urang sadayana ka ieu tempat teh masih ngajankeun wasilah yakni ini ke rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Waktu pamintan insyaallah setengah jam. Kurang isi dia waktu setengah jam. Dari insyaallah aya manfaatna khusus kanggo simpul umum kanggo urang sadaya. Janten para ahli mingon sadayana, urang sadayana dina ieu waktos teh nuju ngalaksanakeun ibadahna yakni anu khusus ibadahna teh khusus sataun sakali anu sok disebatkeun ibadah puasa. Ye ibadah puasa teh nyaeta rukun Islam nomor ka sabaraha ieu? Kaopat ya. Nomor rukun Islam nomor kaopat. Sadayana rukun Islam dina kitab Sapinah Giri carioskeun rukun Islam teh 5 syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Namun anu saleresna anu ulah lesot dina diri urang rek keur jag-jag atana pintu reker kumaha bawe yakni anu kudu anu tetep dina diri urang ulah madua dina diri mate nyaeta hiji syahadat kadua salat. Ari nu tilu mah sapertikeun munga haji wajib sote munga haji ka jalma Islam lamun mampu yakni boga ongkos badan sehat. Hari itu mah urang teu mampu ya berangkat ka tanah suci doa teu berangkat lagi teu nanaon. Anu kaduana sapertikeun zakat wajib zakat sote keur anu nisab deui
ari teu nisab mah naon teu ngaluarkeun zakat urang makaya sataun teh nya ngan saukur menang genep kintal sataun teh kadang-kadang pan aya 3 kali makaya 2 kali makaya dihitungkeun teh sataun teh ngan saukur menang genep kintal da meunang bogana ge sarudenge aya tah teu kudu ngaluarkeun zakat ngan lamun sataun dihitungkeun leuwih ti 1 ton atawa ti 1 ton maka wayahna we ngaluarkeun zakat. Da urang mah cenah da can nisab atuh wajib zakat nya aja barek zakat sunat. Ya, 2 tah. Nu terakhir tina nu 3 teh sapertikeun puasa. Ieu puasa wajib puasa sote keur anu mampu deui. Da sabab wajibna puasa teh hiji sapertikeun geuninganannya tos dicarioskeun ku guru urang ti payun hiji wajib puasa teh sote keur jelema Islam ari keur kafir mah teu wajib puasa nya sanajan maksa teu erek puasa teu sah puasana teh naon sabab puasa teh aya niat nya butuh kana niat sedengkeun niat teu sah pikeun ka jelema kafir tuh ya ngan dina kafir ge aya 2 aya kafir asli aya kafir murtad. Lamun kafir asli mah nya eta mah nu kaliwatna teh teu kudu dipodoan seperti kafir asli asup Islam umur 50 tahun ya asup Islam tah wajib puasana mah ti 50 kan itu we ari ti 50 ka anak mah mimiti balik nepi ka 50 mah sanajan ari anak keur kafir teu puasa teu wajib dipodoan salatna teu wajib dipodoan da mulai dihitung teh mimiti asup Islam lamun kafirna kafir asli ngan lamun kafirna kafir murtad mah sapertikeun si Jaen umur 30 manehnana murtad kaluar di Islam nya lilana cicing dina kakafiran teh aya masa tahun nya umur 40 kakarek asup Islam deui 30 mah 30 ka 40 dina kayaan murtad we asup kafir ngan umur 40 asup Islam deui tah jarak satahun berarti 1 tahun teh teu puasa dan kaayaan keur kafir teu murtad teu salat tah eta mah wayahna kudu dipodoan podoan eta mah puasana tah sabab manehna teu puasana ku sabab murtad ya eta mah dipodoan ari kafir asli mah nah make kitu make beda sabab manehna pernah yakin dina Islam hari itu mah teu yakin di awal oge ya. Terus pertanyaan nu kadua, kumaha lamun aya kafir nya nyemah ka urang, terus ku urang disuk meunang teu urang disuguhan gitu. Meunang teu urang disuguhan cai kadaharan da yakin menana mah teu puasa da kafir mangka walerana lamun aya kafir lebat ka bumi urang haram urang nyuguhanana. Teu meunang teu disuguhan. Nah sabab si kafir anu teu puasa kudu ngahargaan anu puasa nya meunang komo ari nyuguhan jelema Islam komo eta nya nyaho itu Islam dari suki-suki suguhan samu haram teu meunang nya nyuguhan di dosa meunang tah sabab nu teu puasa teh kudu ngahargaan anu puasa nya sepertikeun urang gaduh putra teu puasa bila mana barang tuang di luar kecaram ku urang ya harga anu puasa kadang-kadang istri urang teu puasa ku sabab tadi ulah mentang-mentang bulan puasa isuk-isuk deur kalah metis di hareupeun imah yang ngariung teu meunang ya tetep kudu nyumput barang tuangna hargaan anu puasa malahan mah geuning sok didongengkeun aya dongeng aya hiji riwayat dina kitab Durrah aya jelema kafir boga budak dina bulan puasa budakna teh adang es krim di luar imahna teh ya di luar imahna adang es krim barang daange da budak atuh can baleng ya
katinggalian tak ku bapana nu kafir teh eta budakna ku bapana disindruk jeung bapana setia tu hargaan pan patjol teh keur puasa itu jeung umat Islam teh ayeuna teh citu berandaan teh ulah nagraki nyungkut sanajan maneh teu puasa hargaan anu puasa sakitu nepi ka eta bapana nu kafir teh nya lila maot geus maot kaimpikeun ku jelema Islam si goreng eta bapana teh kaimpikeun menangkeun aya di surga ceuk nunggang kaimpikeun teh nanya mang hari amang teh baheula teh lain kafir di dunia teh tapi kunaon cenah geuningan ayeuna make asup surga caritana kaula teh boga anak nya leutik keneh barang tuang barang dahar di luar dina bulan puasa ku kaula dicara sina ngahargaan ka jelema nu puasa sakitu nepi ka kaula teh boga pagawe eta teh nepi ka kaula saneme ngalepaskeun nyawa dibere kasempatan mengucapkeun dua kalimat syahadat asup Islam syariat manehna ngahargaan ka jelema Islam anu puasa tapi kamenana diberi taufik diberi hidayah sameme ngalepaskeun nyawa teh asup bulan gitu nya teu meunang kafir mah teu meunang puasa sanajan puasa maksa oge desa kadua nya anu kudu puasa teh nya mana Islam nama ngancan balik teu wajib deui nya teu wajib lamun lalaki 15 tahun meunang ukuranana lamun awe 8 tahun bari geus head nah lamun urang boga budak ngan saukur 5 tahun mah can wajib puasa nya teu puasa ge teu naon moal dosa ngan aya kewajiban nu lain saha inung bapakna boga kewajiban nitah ka anakna nitah puasa nya nitah puasa sanajan budak can wajib puasa bapakna mah wajib nitah puasa mah teu dititah kade nya lamun teu dititah dosa da wajib hukumna naon make kudu kitu sabab pelajaran pikeun budak supaya ke budak nincak kana 15 tahun budak teh geus biasa puasa jadi geus teu leuwas deui budak teh dan geus biasa dia leutik geus diajarkeun tuh nah maka engke nanti budak nanti bakal soleh bakal nurut nya ajarkeun tah leutik ari ngajarkeun budak teh kudu dialih keneh ulah ditos ageung tos ageung mah lain kalah ngawaro nya daripada ngawaro kalah ngalawan nepi ka diibaratkeunna dicontohkeunana ulama saperti kieu aya bapak mawa budak ka taman bunga ka perkebunan budak teh dibawa ka perkebunan teh nepi ka bawel cek budak teh aduh itu bapak tatangkalan teh meuli gaya terus disebutan ku budak pas eta budak nempo kana tangkal gede ngan henteu ajeg nangtungna teh rada miring ceuk budakna bapakku naon cenah tangkal teh teu miring henteu nangtung cara nu lain ayo cenah bapak urang lempengkeun ceuk ta budak berarti da budak kumaha ceuk bapakna bari seureujang moal bisa dilempengkeun eta teh tangkal teh nah kunaon kitu sabab eta tangkal teh geus kolot geus gede dipaksa oge lain kalah lempeng tapi kalah foto ceuk budakna saha atuh pai teh nu salah teh eta tangkal dengan ieu kitu ceuk bapakna salah ieu lain tangkal tapi nu salah mah nu boga kebon nu ngurus kebon lamun mah baheula leutik keneh tangkal ka tempo miring teh keur leutik lamun eta tangkal teh tanyeng keur leutik keneh ya dilempengkeun pasti geus gede lagi lempeng ketika urang boga budak lamun budak teu dididik teu ait teu dipiwarang tepat teu dipiwarang puasa mangka pas nincak dewasa nincak kana wajib kakarek urang dititah lain kalah nurut tapi kalah ngalawan lamun celah tangkal ka imah kalah
foto tapi di mata wajib kerinung bapak anu gaduh putra can ningkat dewasa can ningkat balik wajib minta puasa supaya naon supaya biasa berakal wajib puasa teh berakal mah henteu nu mampu nu gering mah henteu nya nu kuat nu puasa teu kuat teh naon teu puasa oge yang kade dia teu kuatna nya ari ngagarpu ti isu ketika lohor kuat ari puasa teu ade ya teu kuatna eta teh ku sabab brik ku sabab kurang nya bisa cenah gawe oge seperti ke orang ayeuna usum panen ya aya sapaina usum panen tapi ulah niat di isu kerek kubah deh usum panen ku sabab ieu lamun teu diarit pasti ieu bea ari ngarit pasti urang lipu urang teh maksakeun bulan puasa teh turun di berang teh ngarit tapi ulah boga angan-angan erek bocor urang mah cerek pembekalannya ti imah eta mah boga angan-angan atuh isuk erek bocor nya pas turun ke sawah bener ngarit teu kuat meunang urang minum caina mana anu aya didinya tapi ngan saukur supaya kuat temonang urang nepi ka ngaliwat temonang itu mah arah ngan syaratna kali ulah bebekelan di imah ulah boga niat isukan rek bocor ya ulah boga niat gitu jadi mah geus teu kuat arah menang gue ngan doa gitu ya tak seperti ke puasa teh ieu teh teu wajib ka sakabeh jelema ngan nu dua mah salat jeung syahadat mah ulah resot di urang nya salat ulah katinggaleuh aduh cenah urang mah boro-boro salat langtung teu bisa salat bari dieu nyata abdi mah boro-boro dieu teu kuat kan kuat dengan saukur nyangigir di salatna bari nyangigir teu kuat bari nyangigir ge salat bari nangkara nya eta abdi geus teu gerak badan teh nya geus teu gerak kan saukur boga ngiceup mah kuat mangka salat gerakkeun rukuna ku ngiceup sujudna ku ngiceup nya eta ieu geus teu ngiceup bolot potek kana golek tapi ingat kana waktu mah waktu dohor ingat dina pikiranna teh seperti kan urang contohna Allah diberi geringnya alhamdulillah eta ge urang contohna diberi gering tapi ka urang teu bisa gerakkeun awak panon geus teu bisa ngiceup tapi ingat kana waktu dohor ingat gerakkeun we salat teh jalankeun dina jero hate salat mah teu aya ulurna terus beda jeung puasa beda jeung zakat beda jeung haji nya ade urang mah pateu kaos saeutik ieu saeutik we salat ulah padahal nya gitu tah puasa nya anu kurang ayeuna keur dijalani mudah-mudahan puasa urang masih aya dina panampian Allah. Naon sabab aya hadis Kangjeng Nabi nu meuningkeun kieu. Artinya saur Kangjeng Nabi sajam deui gitu. Lamikeun. Saur Kangjeng Nabi ya. Hadis Kangjeng Nabi cariosan Kangjeng Nabi anu wajib benerna mustahil bohongan. Ya, lamun urang terpercaya dosa urang. Mana man sahawai jalmana rek lalaki rek awewe soma anu puasa ieu jelema teh Ramadan dina bulan Ramadan tapi nya puasa nanti lain sampurnahan lapar wungkul tapi puasa nanti wajtanabal hauma bari ngajauhan paharaman seperti keun nah ngomong teu meunang ngawadul ya terus teu meunang ngomongkeun batur terus teu meunang sumpah palsu teu meunang ngadu-ngadu manehna teh di antara nu mata kaleungkeun kana ganjaran terus naon bae paharaman anu diharapkeun ku agama dijauhan nah aya jelema puasa dina bulan Ramadan bari ngajauhan kana sagala paharaman ya gitu bari ngalakukeun kana pasunatan dina puasa jadi puasana teh puasa nu sampurna we mah sabab di antara pasunatan puasa teh geuninganna di antarana aya 3
Dina kitab Bajuri mah ayat 3 sunat ngapasunatan dina jero puasa teh takjilul fitri ngaburu-buru buka. Adanya mah Senin buru-buru buka. Ya, ulah ieu urang teh pas budak buru-buru teh si cewek urang ngabuka teh tos salat maghrib ulah. Nya sunat. Buru-buru ketika ngadenge serina buru-buru ngabatalan atuh ari mung dahar ngabatalan naon we. Mung nginum atuh nyolok-nyolok ceulik we naon we supaya mantap. Ya. Kitu sote intaha pokok buru-buru samsi lamun urang geus yakin karena datangna waktu maghrib. Ari kitu mah mang kene ulah waktu ada angkor mah kade. Ari mang kene mah geus yakin tak buru-buru. Fa'in saka lamun mang ulah waka. Fala yajilul fitro ulah waka. Terus kaduana sunat dina buka teh tos pada ulingannya sunat anu panggeulana dilebetkeun kana mulut kurang teh nya eta korma. Korma panggeulana teh sagegele atuh ari mung teh imah alat pasunatan cenah alat tamrin wa ila abdi mah teu gaduh korma mah mangka buah-buahan anu amis nu amisna lain dijieun gitu. Cau naon nu lain dijieun amisna asli gitu. Nyata abdi mah teu aya buah-buahan oge. Lamun teu aya mah pamain cai herang we saragot mah gitu we. Eta meunang pasunatan. Ya, ai urang mah masuk langsung geuningan kana sirop. Ulah waka saragot teh cai herang. Lamun teu aya korma. Terus mana deui pasunatan dina puasa teh takhir sahur. Tuh agama mah buka kudu buru-buru, sahur mah kudu dipadeurikeun. Supaya naon? Supaya urang teh kuat dina puasa teh. Teu kieu juga lamun buka kudu rada ke, teu kitu ku agama. Buru-buru buka, sahur paneurikeun. Nya jam 3 ka dieu tah sahur teh. Meunang pasunatan sahur jam 3 ka dieu teh. Ulah ieu mah sahur teh jam 11 tos tarawih. Ulah. Nya itu moal meunang pasunatan. Akhirkeun dina sahur. Lamun yakin erek udang. Kumaha urang teh aduh, jeung urang teh sare. Ya, urang lamun sare ayeuna jam 11 geus aya mah moal udang. Aku sahur dina jam 11 wae. Daripada urang teh sahur lamun jam 3 geus yakin moal udang. Ngan lamun yakin jam 3 bakal udang, mending engke we sahur mah akhirkeun. Ngan cenah kumaha urang teh paslup sare jam tos tarawih teh gugah-gugah aya 5 menit deui maka adan. Angkilan urang hayang meunang ganjaran sahur teu kudu dahar. Kumaha atuh? Nginum cai saragot. Nya atawa huapkeun sangu sahuap niatan ge seja sahur sakitu meunang pasunatan. Ya, depan urang teh kudu karena pasunatan teh kudu ulah kieu beda sunat ge ulah ya. Terus sabab pasunatan dina bulan puasa teh dibere ganjaran anu wajib ya. Anu asalna urang tepan tarang ngesorban aya mah pake dina bulan puasa mah pasunatan dibere ganjaran wajib ya. Tuh eta sahur tah buru-buru ya. Oge nu katiluna pasunatan dina puasa teh kudu ninggalkeun tina ngomong ngabohong. Tah ieu mah jalmi teh puasana teh sampurna we cita Nabi teh nya pasunatana dipigawe paharamana dijauhan mangka ceuk Kangjeng Nabi jelma anu puasa kitu ieu nya rodiya anhu ar-rahmanu Allah ridhoeun ka eta jelema. Lamun Allah geus ridho ka hiji jelema rek cicing di neraka moal panas aya geus ridho ma Allah di mana-mana oge pasti nikmat da Allah geus ridhoeun ya. Tapi lamun teu meunang ridho ti Allah cicing di surga ge moal nikmat da teu meunang ridho ti Allah. Nyontokeunna sapertikeun jelema nu di penjara jeung anu ngajaga penjara. Sarua cicingna mah dina hiji bangunan. Tapi tanya nu di penjara hayang geura keluar atau tapi hayang cicing di dinya pasti jawabna hayang geura kaluar nu di penjara. Tapi tanya penjaga penjara hayang dikaluarkeun atau hayang heula di dinya pasti hayang heula di dinya beda. Nah ari nu di penjara mah teu meunang ridho nu boga penjara
ari nu ngajaga penjara mah boga ridho inu boga penjara. Jadi masalah nama lain asup ka surga jeung ka nerakana nu kudu dipentingkeun mah urang meunang ridho Allah rek di mana-mana gini mah ya nikmat di mana-mana gini. Tah hiji tah kaduana wa aujabalahu wajib keur ka eta jalma anu lebat ka surga. Nah tuh ya bila mana aya jalma puasa dina bulan Ramadan terus puasana disampurnakeun pasunatana dipigawe paharamana dijauhan nya mangka eta jalma wajib cek Kanjeng Nabi asup ka surga. Nah bahasana ge bahasa wajib ku moal-moalna asup ka neraka ku bakal-bakalna ku yakin-yakinna bakal lebat ka surga. Mata mudah-mudahan we puasa urang sadayana masih kalebetkeun atanapi masih aya dina panampian Allah nepi ka urang kitu ngeunaan kana atanapi ngingkeun kana cariosan Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya 5 menitnya aya cenah ngomong apa diparankeun poe Ketika pangintennya mudah-mudahan ngadoa ka Allah hiji urang manusia sehatkeun badan, kaduana urang dina ngalaksanakeun puasa ieu masing di keimanan urang masih dipulkeun we nya, masih dipulkeun sangkan urang teh dina ibadah teh getol nya, dina tarawih teu katinggalieun dina maca Quran terus nya gitu supaya urang sadayana beres puasa teh ringkung ku ganjaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakit bisi abdi kirang sareng langkung ngapunten suhkeun mobil ieu ceresan si abdi lepat nya ieu mah kabulan si abdi di pamina resta dan yakini amal ibadah masih ada perkara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.